Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simkuring aya menuju aya di pabrik kuliner ya. Keripik. Nah, sekarang anu gaduh pabrik keripik kaca ya Kang Aep. Di desa naon Kang Aep? Seperti Hilir, Kecamatan Baregbeg. Kecamatan Baregbeg, Kabupaten Ciamis ya Kang. Kang berarti sadinten teh dugi ka sabaraha kilo Kang produksi ya teh Kang? Normal mah kenging sakintal. Berarti ieu mah tergantung cuaca apa intennya Kang? Tergantung cuaca. Upami hujan mah teu produksi gitu. Upami hujan mah teu tiasa moe. Oh. Produksi daya plastik. Eta upami di tos produksi teras teu dipoe kumaha Kang? Sawias-wias sudah digantungkeun. Oh iya, Jadi Pamanten ieu lagi salah satu pendukung UMKM di Kabupaten Ciamis nyaeta keripik kaca teh gitu. Keripik kaca anu berbahan tina sampe palawargi tina singkong paling sor bahasa Indonesia sampai seueur di Pilemburan palawargi. Ieu salah satu anu ngadukung perekonomian masyarakat di Pilemburan palawargi, nyiptakeun lapangan kerja paling gitu palawargi. Tah lalampahan carita di lembur. Ibu-ibu rajin pisan, aduh. Mantap ningali pabrik keripik kaca. Petir gitu lah palawargi Kecamatan Baregbeg, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Hiburan mah Pak. Iya sampul Pak. Kiri.